Udah mulai. Udah satu. Geser aku tidak mundur. Aku udah mundur. Kamu dong. Guys lah. Belum ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun di dieu nami abdi Devi. Tepangkeun di dia nami abdi Melvani. Tepangkeun nami abdi Safnatia. Tepangkeun nami abdi Siti Fadila. Tepangkeun nami abdi Siti Dervela. Tepangkeun nami abdi Jaka Sipa. Tepangkeun nami abdi Sipa Damayanti. Jadi di dieu abdi sareng rerencangan bade tutorial carana nyieun slide. Assalamualaikum. Jadi abdi di dia bade belajar bahan anu diperlukeun. Jadi ini dia abdi bade meser bahan anu lainna sorangan teu sareng rerencangan. Jadi ini lem. Jadi ayeuna abdi bade meser lem. Kamu tanya bukan lah. Nah itu deh kayak bintang. Jadi di dia abdi sareng rerencangan bade ngadamel slide. Jadi ieu abdi nyieun slide activatorna bom dicampurkeun jeung cai. Jadi ayeuna bade dimasukkeun cai. Secukupna. Terus aduk. Ketika kacang jadi ieu geus dicampur teksturna jadi ieu juga pasta. Pasta kan. Jadi lahan. Ayeuna bade nganggo warna pinknya neon.
Jadi ieu entos jadi tinggal dihias. Dihiasna bisa pakai glitter atau manik-manik. Ieu aslina pink pisan. Iya bade dihias. Ini udah geus dihias make glitter warna biru. Pakai cin. Ini ada yang mau nggak guys? Jadi sekieu wae tutorial di kelompok slide. Jangan tong hilang.